Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batur jenuk balarea bewara kasakumna muaraya dulur-dulur anu di lembur baraya-baraya anu di kota kiwari nitih wanci nu mustari ayeuna ninggal mangsa nu utama dinten ieu Sabtu kaping 15 Juni tahun 2018 mangrupi dinten anu ngandung sajarah nu moal bisa dipopohokeun dina runtuyan kahirupan siswa-siswi kelas genep SD Negeri Lemah Mulia hiji anu parantos rengse diwuruk ku ilmu pangaweruh diatik ku pangarti kalayan dijiat ku pelajaran kiwari baris pamit ayeuna sejak mia ngantunkeun sakola nu dipicinta margi aya mangsana datang oge aya mangsana mulang datang jeung mulang pinasti kasora dina lalampahan hirup nu geus tangtu urang papada nangtukeun jalan sorangeun memeh lengkah kebat jauh memeh tetep ngiles leungit hayu urang Bandungan leunjeuran ieu carita prosesi paturai tine dikawitan poe ieu panungtungan urang ngariung poe ieu panungtungan urang gumulung isuk jagani pageto duka kumaha jeung duka kamana acara dilajengkeun supados lungsur langkar ayeuna ku aki arek dijampean heula supaya ulah aya anu ngaganggu tah ayeuna kabelah wetan kabelah wetan bisi aya jurig kabelah katuhu wetan deui bisi aya jurig anu kabeukina tahu malakasinun 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 jingkas ya tak ayeuna kabelah kenca bisi aya ririwa anu kabeukina lonca kawas mang arwas malah
malah kasih nun malah kasih tut malah kasih wah nyingkah sia lenca tak ayeuna kabelah tukang bisi aya jurig anu kabukina kutang malah kasih nun malah kasih tut malah kasih bah nyingkah sia kutang tak ayeuna kabelah hareup bisi aya urup-urup anu kabukina koyup malah kasih malah kasih malah kasih aduh loba gerak aki kabodosan hampura waduh cilaka keluar jeung pukurna aduh cik nayaga aki arek babatak heula sok aki rek ngigel lain ini iya rame-rame aya nyaon tanya si aki buru setuju mah teh hideung teh nyaon padieu teh rek rame-rame teh incurang rek penaikan kelas cenah oh geus lulus hah incurang geus lulus aya opapang geus kamari di poe aki lain ngarasa bunga geus lulus lamun geus lulus mah ku aki rek dikawinkeun we da budak teh lah tanya deuh ki kajeung teh incurang geus kaledek ieu oge ulah mangga dikawinkeun kos batur anu dulu teh naon teh manghultas ki oh diteluskeun sakolana sina jadi tukang insinyur eta pandi urang loba pertanian anu meh perumahan pertanian nanti aki lah lamun loba perumahan berarti loba murid loba perumahan SD urang lapahan sudah disarenya lain ini didoakeun deui nya bududung sing sukses di dieu sing jadi kepala sekolah anu hebat lah lain eta naon ki sakala molohok wae sia ngomong atuh aing kuat menikmat jabla-jabla itu hidup ngomong lain ini ayo urang papak panaseun karunya lain tahari atuh wali murid teh batu di sararawan kudu tuh nu ngawer bisa kudu ingetkeun kaki atuh alung-alungkeun naon sendal-sendal atuh sok iki
lain eta ai Pak Salim sah. Apaan Pak Salim teh potongan ini baheula mah. Pana teh mudah-mudah wae eta bobotan. Pak Agus nuntun-nuntun kan ini teh. Lain uyuhan ya. Nenek-nenek jeung aki-aki latihan kersokore sekali. Ayo mangga ah. Mending bayar aki teh bayar. Mangga. Kau ayo. Ayo. Siap.
3 tahun anu kalangku diteraskeun 3 tahun deui. Genep tahun anu kalangku urang datang nyanah wajah anu ngagenclang, urang sumpi nyangking ati anu weni, cunduk di jujurung maksud datang niat sakola nuntut ilmu nyiar pangabisa. Ayeuna urang kudu anggang kiwari urang kedah tepi anggang teh mungguh sesat tebih teh mungguh sedih dina hati kiwari aya kinanti anu sepi tegal warung panganjrekan lemah mulia pangunteupan SD negeri lemah mulia hiji alma mater kareueus baris lantis kuci mata beus pileuleyan dulur pileuleyan lembur. Ibu bili aya gerentes hate nu bening kanggo pekelan murang kali sok ibu gerebak aoskeun.
Kasep mangga ibu digandeng, ibu ngadeg digandeng murang kali. Mangga bapak komite ngadeg payunan murang kali. Bapak ibu komite anu dipihormat nampa untuk karangkung bapak syuting ngadaftarkeun murang kali kesabaran supados diajar didik dikawitan biasa nulis sareng baca ayeuna pas palinter pas lulus dina ujian tugas sim kuring tos rengse mangga nyangakeun kadi Ibu kepala sekolah hormaten abdi oge ka guru-guru sadaya staf mengajar di SD Lemah Mulia hiji. Dinten ieu abdi ka Cidapingan gunung anu agung sagara anu luas moal tiasa mapakeun kabunga simkuring selaku ketua komite ngawakilan orang tua kelas genep mung tiasa ngucapkeun hatur nuhun ka ibu sareng ka wali kelas ka ibu Pika hatur nuhun mugia kasayan ibu sadayana sareng guru-guru di dieu dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Mugia ibu sadayana dipasihan kesehatan sakali deui hatur nuhun. Mangga bapak komite sasalaman sareng bapak kepala sekolah sareng wali kelas Yap anaki hayu digandeng dicandak turun urang neraskeun gelis kunaon balik deui Jang Kasep berat perut papisah jeung ibu keun ibu mah mung ngadoa mugia hidup pinagi jeung kabagja. Ayo mangga Jang Kasep gelis urang daftar ka SMP keun kolot hidup dia kali daftar